Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 2, saya sendiri Najwa Novia. Saya sendiri Wanda Benboy. Saya sendiri Ilman Aflaha. Saya sendiri Kansa Inayah. Ya, jadi kami dari kelas MIPA 1, kelompok 2 akan menampilkan tugas drama bahasa Sunda yang berjudul Sumpah Sri Kandi. Pek paharep-harep antawis Bisma jang Arjuna. Nangging Arjuna atos gadus siasat kanggo ngelahkeun Bisma nyaeta ngedatangkeun Sri Kandi Putri Gelis. Jago manah anu erek ngalawan Bisma. Langsung urang tinggali wae di TKP. Mama, ayeuna abdi bade tarung sareng Arjuna, nuhunkeun doa restu. Emak di pekeran maneh cep. Badeh masihna doa. Pasti. Abdi bade latihan heula sadejan Arjuna dongkap. Arjuna jeung Kresna datang. Hei Bisma, kane atos siap tarung jeung urang. Abdi tuh diajak perang ya. Arjuna satejan nglawan abdi, lawan heula Widura. Atacan maneh nglawan abdi, lawan heula Kresna. Lawan maneh nyaeta abdi. Loba ngomong Emma mah, entos cicing wae. Ageun kana kosim. Maning ulah sakali-kali ka DRT. Widura jeung Kresna tarung. Age lawan abdi Arjuna. Bisma jeung Arjuna tarung. Nya atuh abdi bade ngagoroan hiji jalma kanggo nglawan maneh. Mangga. Sri Kandi keluar. Oh tidak, abdi embung ngalawan manehna. Sri Kandi, maneh amba anu pernah abdi paehan. Ulah maneh lawan cep ulah. Abdi moal ngelawan maneh. Baheula maneh pernah maehan abdi, baheula panah maneh atos ngejos hate abdi. Abdi terang, Rasana nyeri pisan. nanging abdi teu sengaja. Teu Manehna mundur sih, jadina asup eta panahna. sampai ayeuna abdi paeh. Sarta ayeuna abdi ngabuktikan. Lamun abdi atos robah kaayaan jadi Sri Kandi. Anya entos, maaflah kedap deui pan lebaran. Teu bisa, abdi bade ngajak perang ayeuna. Kaliwat Sri Kandi oge ngalawan Bisma. Lain, abdi teu hoyong ngalawan maneh. Kan kalemahan abdi nyaeta saurang wanuja. Abdi teu paduli. Age harepan abdi nyamperkeun. Abdi teu kuat. Baheula maneh pernah maehan abdi. Sri Kandi ulah maneh ngelawan anaking. Abdi nuhunkeun. Hei Bisma, ageh maju ka dieu. Hayu atuh. Hei, Bisma abdi bade ngabalaskeun dendam abdi salila mang tahun-tahun. Oke. Sri Kandi jeung Bisma tarung. Akhirna Bisma oge maot ku Sri Kandi nyaeta pisan Dewi Amba. Anu bersumpah erek ngeuleuhkeun Bisma ngelewatin titisanna. Kukituna Bisma oge sakitu wae penampilan drama dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye-bye. Ageh lawan abdi Arjuna. Apaan sih? Kok diem sih? Enggak tahu anjing. Gua enggak